loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sedekah cager. Urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak ge galuse bae aju nomor kadua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus dicek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh menan hamil geus ada kiai ieu teu cager-cager obat geus beat bae geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah eta ngai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka jana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon kita sedekah teh bloon bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng abah we dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah kiai cenah ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng satpam herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cakeun geus eueuh deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekahan ge insyaallah mah loh kiai kurang kumaha ih hayu gerage sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah bener bae hebat. Nah jelema datang dah tuh dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal dijanten naon henteu padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititanteun naon henteu ka sedekah teh manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pemalingan pun jadi kos kieu tuh ye tuh eta gara-gara sedekah coba lamun teu sedekah sia deuk ka mana maling paling habak ye eta sedekah teh kos kitu paling enggak tanggung jawab aing emang kunaon si pelit eta sedekah teh nyat paman sorangan eta abah teh dongeng abah teh bojah kaharti kan urang ku logika ka kaharti lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae ada Gus kiai ke di pondokna teh kan ke di pondokna teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah pada geus jadi kiai batang pelukan alhamdulillah kumaha carita nu alhamdulillah nu urang beuki samagahan ngaji kieu geus wah usul ka balik cenah mun naon karang meuli hulumbe langsung diopor masa kalia dah diangsongkeun kadinya 2 pulung bae 2 dahar bareng kan santrina teh neuleukeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti cekelna ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar wah itu polona guna cek eta ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu
Tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar geureun nya bagian urang nu mawaan geus ke ngobrol teh endah nawaran teh celina cenah ngeunah cenah aduh cak santri ditawarkeun celina heuh urang impuk cenah heuh bener beak deh celina geus bae tempel badieu teh kan teh loba ieu loba dagingannya beureun daging eta mah henteu tah ieu da daging da dibelahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak tabah ujang urang ge nyana di luar silih toel goblok cantik tolol di ongkoh silih toel urang teh kebagian cak geus diintip ujang baru bari uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heuh cek berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus kikiran we ye sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh orang kebagian caina caina diangkat arah nasi tah Gus Dur mah lain naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta diparlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh tah ulah deuk beakun kabeh ieu pan si eta mah si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek uga ledeg gitu ujang aingan sakali cak meng betul mah datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaanna saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah nama bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pan bawaan keneh nyana geuna pelit segede teh tah eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masyaallah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang ka jadi kumaha ge be eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh gimana teh bebeja ka kiai bae kiai kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cak nya teh nu kumaha ieu cak kiai teh puai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep we cak nya ke urang tarekaan lah urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep we di palingan keneh wa deui cek asan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ari panggil bere rokok teh panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiai nya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah nggak usah sholat Jumat dah situ mah dah dan pamim aja dah udah tenang nyana nggak rasa bunga kan menang mandat ti kiai paling nu maling anak buah aing cek nya teh tah eta langsung jadi satpam nyana di dinya atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta Ji Samsu doang tah bere aman
Masya Allah kebelah dia Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan je cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak aing sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah nggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia dengan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas lo ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lo yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu ditita teh sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing goblok meureun atuh aing mending salat Jumat cek nanti ya dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi gak kageng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai na kayak nyahoan ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoan cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ke masjid lagi sendal asal ke masjid dengan bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu gertil emang kunaon sendal leungit deui bae cek kitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah kamu kabah barengan sekeluarga kabeh ayo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian kula nu nalianana sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teudeun di dinya beres urang keluar dibuka tirobah eta teh tirobah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat ieu baheula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatuh
ngajadikeun tenang sebab naon kudu Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu samiun Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajen teuing kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik mah Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede diak babari hayang diterima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endeuk diterima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat masyaallah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tengah haja tobat teh tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya na numpakna kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai we 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak, bos, boleh nggak saya ikut? Boleh, katanya teh. Naik, ya, naik ya kajero. Barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk nemani bapak. Oke, kiai na hebat ya. Kiai na potongan pudoli merenya mah ya. Oke, katanya teh. Ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai nama pakai kopiah maju pakai sorban jicak wetes ji banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana? Muludan. Ya saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya di hati namanya kiai ke hotel. Enggak saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin ntar. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Geus kageter-geter wetes je, saraing muludan. Datang ke tempat muludan, atuh kiai teh kan nginjem. Bu sini, kenapa? Iya nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya, dibere ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada jelis WTS nah bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambut nyana diciuman ulu bulak balik ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan gusyata lagu di forum bawah lah itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja iya dalam di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu sial kiai goblok cak cenah dina hatena
atuh terus atuh karena ge ibu kiai atuh dihormat atuh. Bo, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nya teh jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi koski sakira. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana didinya. Terus ieu nan ditoel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik. Nyerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui kabeh. Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek nya teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung banyak nah uduk naik ke mobil kan usah salaman kanyana bat datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut. Jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mandek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiai nya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang macam ngana tetep kuda turun baik. Turun diberi berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS ke beja ada di markas jana bari tipe 3 daharan cau berkat sanggup berkat terus ya neleunya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek nya aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek nya teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai nu mantep ge goda kiai kabablasan sia kamaderes kiai du digoda ana wali harus modal si eta. Itu jalan hayang digoda. Masya Allah. Tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikieuan ya Allah ya Rabb. Ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat. Sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deui ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup ka cau
atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkeun ku urang Masya Allah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang be anak urang ge isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak kunang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kecerita bab sedekah kamangfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkul sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak cenah yang meuli HP beli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP mah ieu mah abah aing cenah bangun maraheun amat lah geus mah malu mah HP tuh daripada dicarekan mending belean aya tah sia berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh tanya kos boga beungeut bae Masyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran nih kadahara dicokot kan benang 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya di pepen naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak kana ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soran kan ku hari mah nah iya pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi deuk ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanti motor tisa dipepen maksudna naon bisi deuk ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya nagekeun kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boges gitu tah itu kaset tapi cek ngajat kurang bager tapi sieun mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager tah mulai gitu nah apa nggih neng di mana pabrik emang mah mana dinu jeung kenal itu dah ya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu mah masrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah
nu tatadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tatadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta beuh panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodaqoh. Baheula makan disebutna mahugi. Sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Iya beker carita bab sodaqoh. Jadi ngaleuleuskeun hate. Masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Di sodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh. Polisi galak ka urang, sodakohan ku urang. Kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep. 1.000.000 kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajen kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di ditu. Ye sia sugan teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun biro sodaqoh. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mau eta mah urang anu sedekah muludan. Di masyarakat kanyahoan Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Salembur. Tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebojang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bahelan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Lemantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh. Kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahuan eta sedekah, bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain. Lain naon gitu ngaranna lain leutik-leutik, bedas duniana akhiratna bedas-das. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakanul lahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alim alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadi. Apakah tenyarawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur ulas asih ka hambana memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakkeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah
sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang, sodakohan diri urang, sodakohan indung bapak urang, sodakohan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah melalui sodakoh urang bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika al-amkinatu ta'zumu biqadri ma yaqau 'alai fiha. Kadzalika laniku kaya mangkono azminah tawi pirang-pirang panggonan kudazumu agung ya amkinah kalawan kira-kira barang kang tunibaya ma piha ing dalam amkinah minat ta'ati nyatane saking ta'at sakeh ta'at kajabali arbata kaya gunung arpa wal masajidis salasah lan pirang-pirang masjid kang tadalu sumal masajidil baqiyah kari-kari pirang-pirang masjid kang kariu wazawaya lan pirang-pirang juru pirang-pirang zawiyah bangunan geneh khudwal khalawatil awliya lan sageh panggonan nyepine pirang-pirang para wali dawi dzalik lan umpamane mangkono mazkur mimma azamahu syariah king barang kang agungkeun wing ma syariatu syariah wa indal arifina lan ing dalem munggu ahli marifat kabeh al amakinu kulluha arfatu tawi pirang panggonan sakabeh amkina iku arfah lianna al amakina karna satuhune pirang-pirang panggonan tatasyarrafu iku narima mulya ya amakin bihim kalawan arifin wa tatayabulan narima wangi ya amakin bihudurihim kalawan hadiri arifin wa fi dzalika qala syair jaritakeun az-zarfu tabi'un lil mazruf wadah nuturkeun kumaha nu diwadahanana naon hartina wadah bagus lamun nu diwadahanana goreng aya kurung manuk bagus jasa tina kayu jati tapi manukna manuk gareja pasti jelema ngalelewe isi nu bogana kumaha manuk gareja diingu parah aya deui jelema teh kurung nama sederhana goreng jasa bahkan tina kirai kurungna tapi manukna purukutut pancawarna jelema kabeh ngalaliek teh neuleuh kurung kabeh neuleuh manuk bu bagus amat bu bagus amat kabeh kararitu masyaallah kantong plastik sederhana tapi asina aya duit 1 miliar pasti eta kantong teu sambarangan diteundeun teu wani nenden kantong plastik di luhureun meja sambarangan lantaran boga nilai tersendiri aya kantong tas presiden tapi eusina tarasi ditoler-toler pasti tanya ku pamajikan kantong bagus amat teh merekna naon presiden bagus amat teden ka jero deuleuh jerona naon ieu mah tarasi ka dapur ke naobek kitu pasti itu pasti awak urang di sorbanan di udeng-udengan di jubahan tapi ternyata horenganan cium tangan ka atut pasti cak masyarakat ka ditu kahaukeun teu bagus ieu mah aya cumplang-campling we bajuna ge lah hideung kancingna ge beureum saware jore make sendal jepit tapi ketika dibere ku atut weh teu bisa sambarangan kecuali loba ruhna kaambe ku masyarakat anti pemberian sembarangan ruhna kaambe ku masyarakat ternyata aya waroan di jerona
orenganan deket ka Gusti Allah sieun besi salah sieun ngadahar riba sieun ngadahar subhat sieun babarengan jeung jelema-jelema kitu lantaran di jerona aya rahasia Allah aya sirrun min asrarillah yakni ma'rifatullah wa rasuluh atuh ku batur ge sanajan eta wadahna jasad goreng cumplang-campling malah maka deuleuna ge teu berseka tetep bae cak batur bagus amat ieu pancawarna ieu mah pancawarna ieu mah sanajan kurungna tina kirai tetep pancawarna bae sanajan ieu kurungna tina kayu jati gereja-gereja bae manuk gereja itu. Aduh barang dideuleuy kurungna bagus manukna manuk kerak beuki taing manuk kerak dibere ku Ismet diterima bae dibere ku Jaki pod tarima ulah pod aduh awas si gade sembarangan dah barang dahar ye kerak lamun geus ngeusi nu ngeusian awak teh ieu berstatus kerak engkena bakalna dilelewe ku batur kajen ku kumaha kitulah ahli makrifat nyaritakeun wadah ulah kaget lamun diri urang ku batur teu diambean meureun ieu teh kadeuleu ku mata batin batur horenganan di jerona urang teh akur jeung nyana mun nyana ngridit urang biangna mun nyada resep bang urang bapakna mun nyana resep disumbang urang mah proposalna geus leuwih ti heula batur teh nutupan irung bau bentek gitulah sing hade ieu wawadahan diperjelas ku ahli marifat mah lah cenah aing momal ngaji minggu hareup los sia teu ngaji ke gaji los sia eusian ku gareja eusian ku kerak bila perlu toed arane jasa ngaji lamun geus ngaji batin kena kabeh ih syararieun jasa komol bulus macaan Imam Ghazali geus nyaritakeun macaan Imam Qusyairi geus kos kitu bae urang benerna hirup teh ketika urang ngarasa teu bener justru rahmat Allah nempel di dinya ketika urang ngarasa bener ujub nu aya di dinya lah rahmat Allah ngajauhan ka urang tuh kitu tinggal kitu bae teh mah masyaallah na ieu wadah wadah kahiji adalah asbah awak wadah kedua adalah azminah wadah katilu adalah amkinah salilana cek ahli makulat ma urang moal kaluar tidinya lantaran innal makulatil ladaihim tusaru fil asri wa hiya aradun wa jauhar moal kaluar urang teh ti arad jeung johar ai johar maqama binafsi ai arad ma maqama bi ghairi geus atuh urang teh moal kaluar ti arad pasti bae putih nu aya di urang nempel di awak urang kasep nu aya di urang nempel di beungeut urang kitu keneh goreng nu aya di beungeut urang eta ge nempel arad ngaranna jangkung nempel di awak urang arad ngaranna geus awak urang sabeuleuh gejerna ngaranna johar eta johar jeung arad eta nu kitu maujudat mumkinat johar jeung arad kabeh ge lain Allah sebab Allah man wajibul wujud tah kulantaran sakitu salilana urang teh moal kaluar ti johar arad aya deui di Karaong johar teh lembur lembur johar tah mah nah ieu amkinah ieu sarwa ta'zumu bi qadri ma yaqa'u fiha agung tempat eta ku ukuran nu terjadi ku kadar nu terjadi di eta tempat tina naona minat taati tina ibadah ka Gusti semakin dipakai ibadah tempat eta semakin luhur tempat eta martabatna pakai ibadah luar biasa luhur luar biasa makin mantap makin luhur pangluhurna mana Gusti pangluhurna Jabal Arfah Gunung Arfah 5 gunung di Mekah anu moal kaluar tina sejarah anu sangat dahsyat 5 gunung hiji Jabal Arfah nomor kedua Jabal Abi Kubais nomor katilu Jabal Nur nomor kaopat Jabal Sur nomor kalima Jabal Kurban 5 gunung encan jeung gunung santri di Mekah di Mekah doang
sejarah mah nyaritakan keagungan Gunung Nu5 mah udah nyaritakan Gunung Arpah behelanan hiji begitu Kangjeng Nabi Adam diturunkan di Hindi plek Ibu Hawa di Jeddah terus sataranjang kabeh sataranjang temenang make ampok-ampok acan begitu dek pakai ampok-ampok acan cak Gusti ikhla ya Adam tama sorga temenang dibawa ke dunia ke mun sia asup deui ka sorga pake sadaekna ungan anjeun maksiat ka aing turun sataranjang langsung sujud plek tidinya lah ngalir cai mata jadilah kali lantaran pohara jasa cerik da Kangjeng Nabi Adam tah eta teh begitu ku Gusti Allah tadarruna jeung khusukna jeung taqarrubna dedeketan jeung kaduhungna geus pohara jasa sehingga moal balik deui kana maksiat ka Gusti irpa ya Adam udang mulai maka ampok-ampok Kangjeng Nabi Adam kitu keneh Siti Hawa gajang caritana bae iya Adam panggihan pemajikan anjeun di Gunung Arafah Mekah iya Hawa panggihan salaki anjeun tuh di Arafah Masya Allah daratang gabe di mana Arfah teh kan jelema kakarak dua neuk nanyakeun ka saha pancan aya Pak Komarudin harita mah encan nanyakeun ka saha kakarak dua dah lempang masing-masing menuju dititahan Gusti Allah ke Gunung Arafah ya nyasak tugas malaikat Jibril tadi jalan cek malaikat Jibril kadieu jalan cek malaikat Jibril dituduh-tuduh ku malaikat Jibril leuwih ti heula Kangjeng Nabi Adam datang ke Gunung Arafah naik langsung ke luhur tidinya neuleuan saputerna Kangjeng Nabi Adam ditinggalian mana aya ti jauh tuh ingki oh itu istriku tercinta Masya Allah langsung melambaikan tangan Hawa kadeye ku Siti Hawa oh suamiku Adam tercinta lompat oh Romiuli aduh Masya Allah langsung pelukanlah di dija Sit Kangjeng Nabi Adam turun seetik di luhur Siti Hawa naik didinyalah pertemuanana langsung patangkep etalah disebut Jabal Rahmah lantaran deudeuhna Kangjeng Nabi Adam jeung nyaahna Siti Hawa kumpul di Gunung Rahmat di gunung di luhur batu disebut Jabal Rahmah disebut Arfah lantaran Kangjeng Nabi Adam mengenal ka Siti Hawa ti kejauhan Siti Hawa mengenal Kangjeng Nabi Adam ti kejauhan dipertemukanlah di batu eta disebutlah Arafah ketika nyebut Arfah perkenalan sangat kenal kapanggih di dinya ketiga nyaritakeun rahmat dedeh jeung nyaah kumpul di dinya kitulah kisah Jabal Rahmah antak lamun nunggis ka Mekah naik ka luhur aya tugu tah tidinya turun Kangjeng Nabi Adam tah lamun urang geus ka Mekah mah aya belah kanan tah tidinya aya batu didinya lah nu dipake wukuf ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didinya ku ari penggede dunia raja-raja tamu raja ketika wukuf tahunan didinyalah diurut pertemuan Kangjeng Nabi Adam kitu keneh Kangjeng Nabi urang teu bisa sembarangan sahabae kuari mah urang moal bisa wukuf didinya paling ge sebelum hari wukuf urang keliling heula oh ieu tempat Kangjeng Nabi wukuf teh turun tina tugu naik ti dia saeutik ayalah didinya batu didinya jadi lain di luhur pisan handap Jabal Rahmah mah kuari dia setiap nu kaditu pasti ka Jabal Rahmah turun ke handap aya onta dirarangkean dipoto cepret dibawa ke Indonesia inilah aku sedang di Arafah
kenangan. Ya Allah, cukup dicatatku malaikat hayang dicatatku fotografer. Masya Allah, diabadikan. Di sorga nama geus dihapus lantarannya na ria. Di dunia nama aya kenewe di Gunung Arfah. Aduh, Gusti ngeri. Tapi ulah sieun ku kitu tetep baik ka Mekah baik. Urusan Allah tah mah. Nah iyalah Gunung Arfah kakarak duaan jelema. Karak duaan. Moal aya pasini tanah tamatungan duaan. Allah satu jang maneh kabeh moal aya. Kuari pasini soteh di kota pasini sameter ge datang ka sidang-sidangan. Di Jakarta mah sameter setengah meter ke datang ka sidang. Di lembur ge kuari mah lantaran kitu pagerna pager ngalah ka ditu 20 cm ribut luar biasa. Baheula Kangjeng Nabi Adam mah duaan eueuh nu ribut. Nu ribut lega jasa terus tidinya anakan Kangjeng Nabi Siti Hawa teh dua sajodoh abeh tereh sajodoh ngan cara kawina di kitu silang adina kawin ka tetehna nu tetehna engke nu kakana kawin ka adina set panjanglah dongengna di surat Baqarah kurang geus kaliwat iraha cenah kiai atuh emang otak sia mah kos kitu aju pohoan deui bae geus kaliwat pan surat Baqarah teh kepe balik deui mun panjang umur sia tapi aya mah panjang bae meureun aduh parawan we ngaji teh tuh kitulah eta lah Gunung Arafah eta mah geus hese nyaritakeun keagungan Gunung Arafah mah. Setiap jelema nu wukuf di dinya geus aya jaminan sorga. Ya Allah ya Rabbi. Pokona mah saha jelema nu wukuf di padang Arafah tah deuk babacaan, deuk diuk bae, deuk lelempangan, deuk lempang bae pokona mah. Deuk ngobrol bae ge asal pas wukuf di padang Arafah nyana niat wukuf geus dosa kabeh diampura. Eta mah geus diampura bae ulah omong. Kita kumulia-mulia na Arfah ulah loba omong yang ulah suudon pokoknya sia dek HS bae ge cak urang dieu HS ge cak urang itu mah sepatan mengees bae diampura bae teh kudu babacaan asal diuk geus cak Allah teh geus diampura bae tah mah geus ulah loba omong yang ulah suudon masyaallah eta moal agung Arfah teh atuh lamun teu kitu mah kayak kitu mah kudu husu kudu babacaan kudu takarrub jasa ka Allah atuh tah teh kudu di Gunung Arfah tah di Gunung Karang ge jadi tah di Gunung Karang ge jadi ieu mah kumulyana Gunung Arfah jelema ngobrol bae ngarokok geus di dinya geus ngadu bako geus di dinya dihampura bae prak haju ka ditu urang ngadu rokok deui ieu keur carita keagungan Arafah keur carita keagungan atuh moal disebut agung ai kudu husuan mah nu teu husu ge asal wukuf di Arafah hampura beres geus yakinkeun eta kos kitu geus agungna Arafah ieu tempat lain sambarangan hiji teh jeung sajabah-sajabana sajabati Arafah ya Musdalifah ya Mina terus ya Masjidil Haram urang menyaritakeun Masjid Haram mana masjid anu sarakaat dibayar 100.000 rakaat mana negara numun sodako saperak dibayar 100.000 perak mana negara jeung tempat nu lamun urang maca tasbih hiji dibayar 100.000 mana negara jeung tempat mun urang saquran tamat dibayar 100.000 Quran ya Allah ya Rabbi moal aya min ayyi baladin kana mana negara anu lamun dilaksanakan ibadah sahiji dibayar 100.000 moal aya kecuali Masjidil Haram mantak waduh nu ka Mekah salat da loba jasa balik di Mekah geus teu saralat lantaran geus loba jasa cek Gusti Allah lain kos kitu nyaritakeun agungna haram agungna naon kitu ngaranna tempat naon sababna lantaran di Masjidil Haram aya Baitullah cak Kangjeng Nabi innaki la khairu ardillah sanyana anjeun wahai tanah haram pangmulyana bumi Allah laula anni ukhrajtu
min kilamun kaula tadi usir ti anjeun ku urang-urang Mekah lemah kharatu kaula ge moal kaluar cinta kaula ka anjeun luar biasa dedeh kaula ka anjeun luar biasa lima ya Rasulullah ya Muhammad lantaran aya Baitullah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana Quran tabang panu ngajelaskeun inna awwala baitin pangheulana bangunan wudi'a lin-nas anu diparantikeun pikeun manusia lalladzi bi Bakkah niscaya nu aya di Bakkah Baitullah ngaranna bahasana Mekah Bakkah haram eta keneh lalladzi bi Bakkah mubarakan pinuh kabarokahan Mekah mah beh luar biasa khususna keur urang Mekah umumna keur balerea wah hese nyaritakeun keberkahan Mekah mah unggal poe nu berkunjung ka ditu masuk ke carita keberkahan dunia nu jualan tasbih bisa kebeuli baby band bisa kebeuli Lexus bisa kebeuli imah urang Mekah teh jualan sunan susur bae ge jualan susur mubarak di keur carita duniana keur carita akhiratna masyaallah di samping eta wa hudan lil alamin dituduh pikeun manusia petunjuk pikeun manusia sebab Baitullah eta adalah pusar dunia lamun hayang nyaho pusarna dunia adalah Baitullah mun teu percaya ukur cek ahli palak ukur coba ge ka kaler ka wetan ka kidul ka kulon bakal akur bae eta bantak aya dina ilmu palak mun urang salat di pelebah muqabalah jeung Baitullah tadi dia ye pan ieu buleud cek ahli palak mah buleud dunia teh bumi teh buleud Baitullah di dieu urang salat di belah dieuna tak dek nyang hareup ka mamana gelos lantaran ka dieu akur ka dieu akur ka ditu akur ka dieu akur mun bisa mah yuk urang ukur bebarengan yuk gitulah cek ahli palak ialah wa hudan lil alamin wa man dakhalahu kana amina sahaja lemanu asup ka dinya aman dunia akhirat baheula malamun aya jelema di udag-udag asar sup ka Baitullah aman baheula malamun turis di udag-udag asup ka Baitullah aman fihi ayatum bayyinat di Baitullah ayat tanda anu jelas naon maqamu Ibrahim aya maqam Ibrahim maqam Ibrahim teh lain kuburan Kangjeng Nabi Ibrahim tapi tapak tangan tapak kaki Kangjeng Nabi Ibrahim urut naon urut istighfar ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dititah ngabangun Baitullah dikenekan ku putrana Kangjeng Nabi Ismail ketika geus teu katotor ku leungeun maka Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot batu dipake esteger ngan esteger eta mesinan naon bisa naik sorangan ngeng ka dieu engke lamun deuk nyokot adu ka handap turun ka handap lamun ka belah ditu muter ka dieu waduh urang lamun boga kos kitu mantep biasa eta batu esteger sempang sorangan ilah mukjizat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam bagi nu geus ka Mekah bakal ningali aya tapak suku tapak dampal padahal mah emaknya ka batu bisa nyeglok kitu jamoal kuduna mah lamun nyeglok mah paling ge ka naon gitu garana ka endut lempung ka karek mah batu tapi aya tapak plek geus sabaraha kali bahkan 10 kali eta dek didoser moal bisa setelah didoser di zaman Raja Pahat paeh nu ngadoser didoser deui bulan kemudian potong doserna paeh deui didoser deui maksudna neuk ngahalangan emang urang Arab kitu teu percaya kana ditinggal begitu didoser potong paeh geus sabaraha puluh teh nu paeh teh teu bisa datang ka kuari tetep diamankeun ngan berusaha dek dibongkar bae ku Raja Pahat tapi teu bisa bae sebab naon Quran teh mah mun eueuh eta Quran berarti eueuh lamun eta datang ka bisa didoser berarti maqam Ibrahim teh urang mun maca eta kumaha fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim di Baitullah teh aya tanda anu jelas dalil anu nyata yakni maqam Ibrahim urang ka ditu mana maqam Ibrahim mata teu bisa didoser tah mah lantaran Al-Qur'an nu ngajelaskeun pararaeh bae tuh ialah tempatnya ta'zumu biqadri ma yaqau fiha min at-ta'at ka jabali arba wal masjidit salasah hiji Masjid Haram 100.000 dibayarna Masjid Madinah 500.000 Masjidil Aqsa 100.000
100 talah masjid-masjid dutilu numantak deh gitu salian ti masjid eta mah biasa-biasa tapi lain berarti biasa teboga nilai tetap boga nilai ieu cerita wawadahan ya ni gunung anu hiji arpa di samping anu opat Jabal Abi Qobes dongeng na panjang Jabal Abi Qobes